Ay aku ngenah pisan ya itu. Ay ngampun. Hah? Ya kan kernaon? Teu keur naon. Ah itu tadi di tangan-tangan ngajedog di dinya. Kita meuli naon ngadahar naon? Cai. Siapa kalau meuli nu kieu patut we? Aduh. Naon ieu mah cai? Lain jang jajan budak ngadon meuli nu kitu patut we sia mah. Minta aya boga 20.000 deh. Ayo balik ah. La 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 la. Kang, Naon? nah keur naon ari eta? Karena cacing. Nah jang naon atuh? Kejang naonnya jang nguseup atuh Sia mah asa pangadulan jang nguseup pagawean pan lauk lagi sok ngadaang geuningan. Aning di dapur eueuh nanaon an kitu eueuh hantem di tutung teh tadi sia mah sanget eueuh balik wae ninganan. Tisuk wae di tungguan teh. Tungguan teh atuh da sekolot urang teh. Lain pan di dapur teh eueuh nanaon ngan ngalan Nganyuk heula we ka warung atuh nganyuk. Balik ah. Nah ari mana? Balik, hayu buru. Ai balik teh ka jak taeun lain. Oh, sia mah. Balik. Mana atuh? Yo ninganan ku aing di tangan teh sia. Naon ngan urang lain. Heeh. Aing nu kamari kira-kira hamayarna atuh. Pancan aya teh da lain teu ngusahakeun ai urang teh da kudu kumaha. Pan sarua urang oge butuh unggal poe ngan unggal pangih we ngan engke we. Daek teh ku ieu atuh. Naon ieu teh? Ku ngenong saputing. Saha nu ngenong? Urang jeung teteh. Jadi lunas. Ara ngomong teuing aing maneh ku ngahina aing butuhna ge duit aing mah nganggap aing teh naon sia teh. Yang ke gablek nu kitu mah di imah mah. Leo situ ngewa bae sia teh baru nyokot doyan. Sia kunaon renyah-renyah kitu. Nah, maka jadi seri si eta teh Ngewa tinganan ada sia mah kitu beungeurna. Aya rumah sah hayang eta ajuan urang anu ngenong saputing mayarna daek teu. Belum sok anu wae eta mah tak gitu ngadon kitu beyak biar teh satu bagu. Ieu ninganan daun pandan teh. Ya Allah, gini sih kayak anu nyemprot ku aing arek di ala ieu teh rek nyen bubur. Oh, sianya. Naon eta teh? Eta daun pandan disemprot ku manehnya. Wah, kayak disemprot ku urang. Geuning maneh aya di dieu, berarti maneh. Urang mah keur eta nyidik-nyidik eta teh. Nyidik naon maneh? Si parang aku sia mah. Si Rohman. Nah, kenapa nyidik-nyidik si Rohman sia mah? Nah, maka jadi eta maka jadi Tempo disemprot ku urang. Maneh itu tempo. Teuing atuh teh nya. Ngomong katanya arek nyen bubur. Aing di daang mah kumaha beureu sia teh. Bubur hayang nyemprot nu kitu patut aing mah. Maneh aya di dieu atuh keur naon? Make jadi da jelema mah atuh da di mana we meureunnan ayana atuh. Sia masuk Eta ngabokong. masuk kitu make ngabogong. Eta hararayang atuh nyemprot daun nu kitu kudu meuli obatna. Kudu boga semprotana. Pan aing mah baru boga semprotan. Meuli obatna ge emung aing mah. Geus meulikeun kana udud ku aing. Nambani banget teuing teh. Tudang-tuding teh tong sok kitu teh. Loba ngomong, sia mah kitu mantau ka geus ah. Itu masa mah sia teh ah. Teu pararog manusia teh. Aing jadi palih.